Wilujeng anjing kasadayana wargi Garut oge kangge anu nonton channel ieu video ieu nya. Dinten ieu abdi aya di Terminal Guntur Garut. Bade ngiringan nutulkeun rute angkot 01. Angkotna nu ieu nu warna hejo nya. Ka mana wae sih angkot 01 ngalangkungna oge naon wae anu dilangkungan ku angkot 01. Nah, bilih aya nu teu acan terang atanapi aya hiji alamat, hiji tempat anu bade di dongkapan teras teu terang naek angkot naon-naonna di Garut. Kantun di subscribe heula channel ieu supados abi langkung semangat deui ngadamel videona. Abi bakal ngadamel video hiji-hiji angkot anu aya di Garut rutena ngalangkungan mana wae nya. Nah, bade dikawitan ku angkot 01 warna hejo. Kaluar di Terminal Guntur, angkot 01 belok ke kanan ke jalan ke pasar Ciawi Tali. Nah, tadi ya. Terus tembus nangke ke Jalan Merdeka nya. Janten kelarasan ngalangkungan pasar. Pasar Ciawi Tari Guntur Garut. Nah, ku abi bakal aya sababaraha menit, sababaraha detik anu dipercepat supados dalam hitungan durasinya. Ieu tos lebat di pertigaan Jalan Merdeka di pasar Ciawi Tali. Janten tiasa kalangkungan ieu teh Pengadilan Negeri Garut kelas 1B kalangkungan ku angkot 01. Terus pasar Ciawi Tali anu lawangna di Pengker caket pemadam kebakaran Garut. Kan kantor pemadam Garut di dieu. Terus ngarangkungkan pertigaan Antares ngalangkungan SMK Negeri 3 Garut. Ngalangkungan SMPN 2 Tarogong Kidul. Ngalangkungan SMA Negeri 1 Garut. Ngalangkungan Kerkop Garut. Sarana olahraga orang Garut. Di balik dia, mana? Ngalangkungan oge Bundaran Leuwi Daun. Lebat ka Jalan Cimanuk nya. Jambatan Cimanuk. Terus di pertigaan Jalan Cimanuk, Trengganis, angkot 01 belok ke palih kiri. Lebat ka Jalan Guntur.
ngalangkungan Mall Ramayana Garut. IBC ngalangkungan Bundaran Guntur disebutna Bundaran Ramayana. Nyebrang lurus ke arah Guntur. Jalan Guntur, lebetna masih Jalan Guntur. Di dieu seueur toko-toko sapeda, toko-toko alat rumah tangga, toko kain, sajabaning toko-toko mainan cocokan marurang kalih aya mangga. Ngalangkungan pertigaan Mandalagiri. Ngalangkungan Garut Plaza atanapi GP. Garut Plaza GP. Ngalangkungan oge gedung PKL. Nah, gedung PKL ieu didamel ku pemerintahan Kabupaten Garut kangge ngaantisipasi ngaantisipasi kemacetan nu aya di Jalan Ahmad Yani atanapi di pengkolan margi seueur anu ari jalan di trotoar terus anu dugi ka ngangge bahu jalan janten didamelkeun gedung PKL mung pedagang-pedagangna araliman dialihkeun margi di ditu kan seueur pengunjung nu ka jalan pengkolan kadieu mah teu seueur anu terang gitu kecuali anu ka Garut Plaza atanapi ka GP janten akhirna mubah lah gitu gedung PKL didamelkeun teu diangge. Nah, masih di rute angkot 01 ngalangkungan rel kareta api anu aya di Jalan Guntur arah Sukaregang ya. Perempatan Sukaregang angkot 01 belok ke kanan ke arah Asia lebetna ieu Jalan Ahmad Yani. Pami ka kiri arah Wanaraja, pami ka lurus kada itu sentra industri kulit Garut. Nah, ya. Di Jalan Sukaregang seueur industri kulit mangga kantun ditonton wae videona abi parantos ngadamel video khusus jalur Sukaregang. Oh, angkot 01 ngalangkungan SMP Tilu Garut, terus ngalangkungan oge SMPN Opat Garut. Opat Garut di palih dieu, Tilu Garut mah dipengker kalangkungnya. Lebet ka perapatan atanapi stopan Asia Sumber Sari. Enten Asia kalangkungan oge. Ngalangkungan Asia Toserba.
lebet ka Jalan Bratayuda. Di dieu seueur anu kalangkungan aya kampus SMA oge, SMA Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah, dealer mobil, dealer motor, showroom. Ngalangkungan komplek militer atanapi Korem Garut. Korem Siliwangi Komando Resort Militer 062. Di dieu seueur asrama-asrama tentara nya, komplek militer. Janten pami ngalangkungan ka dieu hati-hati kumargi seueur polisi tidur atanapi gejeligan saur orang Sunda mah. Alah geuning nyeueuran. Ngalangkungan oge SMPN genep Garut. Masih di rute angkot 01 warna hijau ngalangkungan Rumah Sakit Guntur. Rumah Sakit Guntur TNI Angkatan Darat. Palih dieu nya. Ngalangkungan pertigaan Jalan Sudirman leres Bratayuda, masih di Bratayuda. Rute angkot 01 ngalangkungan perempatan Sukadana, kapalih kiri ke arah Tasikmalaya, Jawa Timur, kapalih kanan Jalan Ciledug. Angkot 01 lurus nyanak Jalan Pasundan. Ngalangkungan deui asrama tentara atanapi komplek militer. Oge ngalangkungan Puskesmas Pasundan. Di palih dieu teras ngalangkungan pabrik dodol piknik Garut. Ngalangkungan SMPN Pasundan 2, 2 Pasundan sareng SMK Pasundan 2. Ngalangkungan dan 432 Garut. Ngalangkungan oge Polsek Garut Kota. Nah, bilih aya nu prayogi ka anu prayogi kang ka polisi atanapi Polsek Garut Kota. Lokasina aya di Jalan Pasundan. Lebet ka Parapatan Papandayan. Lurus ka Pengkolan kapalih kiri
ka jalan Maktal kapalih kanan ka Ciledug. Angkot 01 nyana ka jalan kiri lebet di jalan Papandayan ke arah Maktal. Angkot 01 ngalangkungan Taman Kian Santang Garut. Palih ieu ayeuna bade lebet ka perempatan atanapi stopan Maktal. Pami lurus ka Jalan Pembangunan arah Rumah Sakit Dr. Slamet Garut, kapalih kiri ke arah Cikajang. Angkot 01 nyanak ka jalan kanan lebet deui ka Jalan Cimanuk. Kondisi perempatan Maktal pabelit. Mangga Bu. Ieu angkot 01 lebet deui ka Jalan Cimanuk. Janten angkot 01 mah cuman kukurilingan di sekitaran Garut Kota seseueur namanya. Uwih deui ka Jalan Cimanuk, lebet deui ka Bundaran Lewi Daun, lebet deui ka arah Kerkop Jalan Merdeka, uwih deui ka Terminal Guntur Garut. Kitu panginten kangge rute angkot 01 warna hejo di Garut. Bilih aya anu bade ditarooskeun atanapi aya lokasi tempat tujuan anu kirang terang bade naek angkot kalangkungan ku angkot naon, mangga tiasa ditarooskeun wae di kolom komentar. Teras bilih aya kalepatan atanapi bade ngakritik, bade masihan saran anu membangun, mangga tiasa wae di kolom komentar supados abi tiasa langkung deui kangge kapayuna langkung sae deui tiasa diperbaiki deui. Margi pami abi lepat abi masih kene diajarnya nembean pisan kana per-YouTubean mah. Teras diantos pisan kangge komentar sareng sarana. Hapunten bilih dina cariosan abi aya anu teu raoseun atanapi anu lepat nyarios atanapi aya nyebatkeun salah sawios tempat anu kirang pas nyuhunkeun dihapunten sakali deui ti abi tong hilap kangge di subscribe channelna, di like oge, teras pami bermanfaat sae kangge nu sanes tiasa di share nya. Sakitu panginten ti abi sakali deui hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah kangge kapayuna abi bade neraskeun deui rute-rute angkot nu aya di Garut nya. Janten sadayana tiasa ka iringan gitu nya ka video rutena. Sakitu wae ieu parantos di Bundaran Lewi Daun. Uwih deui ka Jalan Merdeka arah Kerkop. Sakitu wae panginten video ti abi, hatur nuhun parantos nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.